kitab wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah kamari para tercarioskeun wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dina ayat 45 wasta'inu kudu nyuhunkeun pitulung aranjeun bisabri kusabar wasolati sareng salat wa innaha dasanyana ari salat lakabiratun eta kacida abotna aya sakilatun tegasna abot illa kajaba alal khosiina kajalmi-jalmi anu kharusu aya as-sakinina ila taati tegasna mah kajalmi anu ngarasa enak dina ngalaksanakeun kataatan. Nyuhunkeun pitulung kamari ku sabar sareng salat. Ari sabar al-habsun nafsi alama tarkihi nahan diri tina perkara anu mentak teu ngeunah, nahan diri tina pirang perkara anu henteu nyaman ka urang. Sabar kamari dibagi tilu. Kahiji sabrun alal musibati, sabar dina nalika nandangan musibah. Nu kadua wa sabrun ala dawami taati, sabar dina nalika ngalaksanakeun kataatan. Anu katilu wa sabrun alal maasi, sabar dina nalika urang rek ngidamel maksiat fala yaf'aluha, kuat pikeun nahan henteu midamel kana eta maksiat. Sampurnana jalmi wal kamilu man tahaqqaqa bi jami'iha, jalmi anu sampurna nyaeta jalmi anu bener-bener tiluanana sabar teh aya ngancik dina dirina. Jadi akhlak gitu, dina akhlak jadi akhlak sadidinten. Ketika ditiban musibah sabar. Cek nafsu mah hoyong gitu kaluar tina musibah eta teh kalayan nyokot jalan kaluar anu cepet. Tapi da teu kitu cek Allah teh tetep urang teh kudu sabar. Tapi ketika sabar eta lain sabar di makna kudu cicing wae terus urang teh ripuh terpuruk, kudu aya ikhtiar jeung syariat. Ikhtiar syariatna ketika ditiban musibah tedamang atawa dieunteupan panyawat, maka cara sabarna teh ku ikhtiar berobat. Sabadana urang ikhtiar berobat tuluy ngadoa ka Allah, akhirna tawakal ka Allah. Bari jeung teu kukulutus jeung teu muruku sunuh dina ikhtiarna teh, tah eta sabar. Terus nu kaduana sabrun ala dawami ta'ah, sabar dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah. Najan kataatan teh sok aya kapaksana, sok aya horeama, tapi urang tetep dilaksanakeun. Mudawamah, istiqomah. Hoream lamun ngagugu nafsu mah, wegah lamun ngagugu nafsu mah. Tapi urang bentukna ku sabab taat ka Allah, mantak sabar we dina kataatan ge. Hoream salasna salat subuh teh hoyong nama bobo, hoyong nama tibra, urang teh ku sabab nandangan dina kewajiban jeung taat ka Allah. Lamun sanes Allah mah anu marentahna meureun, urang teh moal migawe, kadang-kadang henteu, kadang-kadang migawe. Da ku sabab Allah anu miwarangna, jadi urang sabar we dina kataatan ka Allah. Najan repot jeung susah ketika urang milampahna. Anu katilu sabar dina nalika nyang hareupan maksiat atawa digoda ku maksiat nu aya di payeuneun, fala yaf'aluha, maka ulah midamel urang kana eta maksiat anu nemrak. Kahayang tengah poe teh buka puasa da moal aya nu terangeun ieu kusabab urang cicing dina rasa sieun ka Allah, da teu aya deui anu mantak leuwih taliti jeung leuwih uninga kana gerak gerik urang sadayana, sok sanajan nyumput dinu poek
tetap Allah subhanahu wa ta'ala mah uningan karena naon rupi pada melan sareng pergerakan, bahkan niat kurang ogenan Allah mah uningan da Allah anu ngadamal niat sareng karategna. Eta ayat 45. Ieu teh ayat 45 teh marentahkeun ka urang supaya urang tiasa nyalindung ka Allah ku sabar jeung nyalindung ka Allah ku salat. Margi salat jeung sabar teh bisa jadi sabab urang kenging pitulung ti Gusti Allah. Terus berat ngagawean salat teh. Nah make jeung abot da memang sok sanajan minimalna urang ngalakukeun salat wajib sapoe teh 5 kali, tapi ketika datang wegah mah geuning sok wegah. Tah kunaon pangna urang kersa maksakeun dina salat teh sabab urang sabar dina dawam taat ka Allah. Dalamun sanes nu miwarangna Allah sareng parentah ti Kanjeng Nabi mah bieun urang teh ngalakunan. Kusabab urang aya rasa sieun ku Allah ketika nguping siksaanana jeung ancamanana, jeung urang teh aya rasa kabita ku rupaning pangbibita pahalana. Maka urang daek teu daek ge dipaksakeun. Entak caweur keriseu mah lamun eueuh surga jeung neraka bieung manusia bakal daek ibadah. Geuning aya laguna, jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah manusia akan beribadah kepada Allah? Jadi lamun eueuh surga jeung neraka bieung manusia rek daek ibadah ka Gusti Allah. Laras eta teh. Allah nyiptakeun makhluk anu saperti surga, makhluk anu saperti neraka teh di antara targib jeung tarhib, panyingsieun jeung pangbibita. Da manusia mah kudu dibibita wae. Sabab dititipan nafsu dina dirina. Ketika manusia dibibita geus teu daekeun, maka mana kitu oge nan geus siap disiksa dina neraka. Kan dibibita ku Allah teh rupa-rupaning nikmat. Gus dibejakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad, sabadana Kanjeng Nabi Muhammad pupus ditinggalkeun Al-Qur'an aya jirimna, terus dijadikeun pedoman sareng sunnah Kanjeng Nabi, dituikeun ku para sahabat, sabadana para sahabat ku para tabi'in, atsba'ut tabi'in, para sholihin, terus akhiruz zaman arurang ieu ku para ulama, ku para kiai dibejakeun ancamanana kumaha lamun teu taat ka Allah. Buruhna kumaha lamun urang kersa taat ka Allah tetep dibejakeun buruhna wae ge jalmi teh masih keneh mumul dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah. Komo meureun lamun teu aya surga jeung neraka kitu. Lamun bahasa kasarna jalmi dibibita ku kahadean geus emu diancam ku siksaan geus teu sieun, berarti secara tidak langsung urang siap asup kana neraka. Seperti jalma nu kieu lah bae korupsi ge da urang mah loba duit ditebus we engke. Tah di dunia asa teu tiasa kitu, di akhirat mah moal tiasa. Di dunia asa teu tiasa kitu, di akhirat mah moal tiasa engke kapayuna aya. Ieu teh khitab ayat teh nunjukkeun ka orang-orang Bani Israel harita. Anu mana orang Bani Israel teh terus jeung terus we dina kaayaan lalai. Di dieu disyaratkeunna ku ayat sebelumna teh ya Bani Israil, ya Bani Israil dikupayan ku Allah teh. Leuleuy bahasa eta teh. Hei Bani Israil, ya Bani Israil. Leuleuy Allah teh. Berat ngalaksanakeun salat illa alal khasiin kajabah kajalmi anu ngabogaan sakinun ila taah. Ngareunah hatena teu berat, teu ngarasa terbebani, teu ngarasa tertekan dina ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Berarti ketika urang nembe baleg atawa dewasa dititah ku kolot ngajalankeun ibadah masih keneh kapaksa, meureun lamun umur geus 45 ka ditu mah geus teu aya parentah ti jelema deui. Estuni kereteg tina hate jeung kabutuh urang ka Gusti Allah. Urang priyogi ka Allah, urang priyogi kana kataatan ka Gusti Allah.
urang sieun uga alatan engke jaga di alam akhirat moal aya nu bisa nyalametkeun boroning diri sorangan boroning batur diri sorangan ge kekalebekan komo nyalametkeun batur geus moal bisa rurat reret geus moal bisa naon teh silih salametkeun di dunia mah aya aturan motor ditilang aya kawuhan polisi telepon pangnyakoatkeun bisa keneh atawa urang di penjara nyolong suuk misalkan sasiki 3 poe bebeja ka babaturan anu bawa kawuhan ngobrol ka atasanana dilepaskeun di dunia jika kitu sok teh di akhirat mah moal tiasa saha anu tiasa nyalametkeun tina siksa Gusti Allah saha anu bisa nyalametkeun tina ancaman Gusti Allah sementara engke di akhirat teh rupa-rupaning siksa aya nu huluna didagoran wae nepi ka bucan aya nu matana jadi buruk wae aya nu ngeuretan wae letahna aya nu beuteungna melendung ditojos ku sorangan pitu melendung deui terus kitu aya nu pikeun ka sirahna jadi sukuna jadi sirah jadi mapahna teh ku sirah eta kumaha amal-amal urang di dunia jadi nantukeun padamelan amal urang di dunia engke jaga di akhirat jadi simbol surga jeung neraka teh karaoskeun ku sorangan kira-kira orang teh pantes henteu kana surga teh kira-kira orang teh pantes henteu dijauhkeun tina siksa neraka teh tah kurasa pantes kitu teh ulah cukup ku pantes hungkul tapi kedah seueur nyalindung ka Gusti Allah nya ayat nu bieu pas pisan wasta'inu bis-sabri was-shalat kudu nyuhunkeun perlindungan ti Gusti Allah ku sabar sareng salat wa inna ala kabiratun illa alal khasiin berat ya kecuali ka jalma-jalma anu dicicingkeun dina hatena teh khasiin aya sakinun ila taah ari sakinun ila taah teh jelma anu dina hatena geus lapang geus teu aya kata terpaksa jeung paksaan pikeun ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah kana urang mah aya aturan taat ka pamarentah teh sieun didenda sieun teu mayar pajak sieun didenda motor teu dipajakan sieun didenda sieun ditilang engke mah di akhirat mah ditilang wae bisa keneh dicocok gitu polisi di akhirat mah bisa dicucak-cocok Gusti Allah dicocok ku naon lagi mah tiasa kadeudeuh kanyaah Gusti Allah di alam akhirat teh dibeulina ayeuna ku cara urang nuturkeun parentahna ngajauhi sadaya laranganna termasuk nuturkeun sunnah Kanjeng Nabi Muhammad saur Kanjeng Gusti Allah na Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah lamun teh mah bener aranjeun teh cinta ka Allah syaratna tuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad sakitu-kitu rek apal kumaha nuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad da urang mah ngaji ge mungul hoream jadi moal apal karena sunnah Kanjeng Nabi Muhammad lamun urang tara ngaos rek apal di mana tina Syekh Google Al-Youtubi gitu Syekh Google Al-Youtubi mah eta mah kur salewat ngaos mah anu puguh mah muwajjahah mujalasah paamprok wajah jeung diuk aneprok bari nyepeng kitab bari nyepeng Al-Qur'an eta teh bakal nepikeun ka rasa nepi kana rasa ai rasa nepi kana rasa teh kudu aya jirimna kana ari dina YouTube dina TikTok dina Instagram dina snack video mah ngan saukur audio visual anu ku batur direkam jang sakalian salewateun tapi lamun ngaos saperti kieu mah beda rasana beda raosna sok we atuh raoskeun urang ngupingkeun dina story ngupingkeun dina HP jeung langsung ngupingkeun beda rasana naon sababna sabab ruh jeung ruh papanggih ruh anu aya dina jasad urang jeung ruh anu ngajarkeun ilmu teh paampro tah nepi ilmu teh kana jajantung kana rasa kana pikiran kana akal ku sabab aya muwajjahah wa mujalasah aya paampro jeung diuk dina satempat ayeuna ngaji di alun-alun anu ngadengekeun di dieu dina live streaming misalkeun dina TV One beda jeung anu cicing langsung di alun-alun beda dinten teh naon sababna sabab ruh urang teu connect
ruh urang teh henteu nyambung, henteu munasabah antara ruh birruhi, antara ruh hiji jeung ruh seje. Tah mantak syaratna nuntut ilmu muwajahah wa mujalasah. Anu katiluna kudu aya jugruk dasar ilmu lamun Quran nyepeng Al-Qur'an gitu. Da bangga ngaos teh pangbanggaan sakola malah diajar matematika 2 kali 2 4 itu zaman Firaun ngadu kaleci nepi ka kiwari ge sugan jadi 5 henteu 2 tambah 2 4 ge angker sabarna teu kudu hese diajar di sakola pada angker jawabanna mah sakitu. Coba anu nafsirkeun Al-Qur'an nepikeun ka hari kiamat moal beres-beres anu nafsirkeun Al-Qur'an saking ku jero-jero na maknana. Nah ari 2 tambah 2 masih kena di pikiran ku urang. Kunaon 2 tambah 2 masih kena di pikiran. Da angger jawabanna mah 4 moal jadi genep. Ayat salajengna alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nu kumaha jelema-jelema anu khusu teh anu kersa nyuhunkeun pitulung ku sabar jeung taat jeung sok salat teh nyaeta alladzina tegasna mah jelema-jelema yadhunnuna anu ya yuqinuna tegasna mah yakin aranjeunana annahum sanyana ari aranjeunana teh mulaqu rabbihim bakal dipendakeun jeung pangeranana ae bil ba'si engke jaga dina hari kabangkitan wa annahum sareng sanyana ari aranjeunana teh ngayakinkeun ilaihi ngankur ka Allah rajiuna bakal marula. Tah ieu teh nguatan kana ayat 45. Nu kumaha jelema anu sok nyuhunkeun pitulung ku sabar jeung salat teh. Nu kumaha jelema anu khusu dina ngajalankeun salat teh ai tentrem tegasna mah dina kataatan ka Allah teh. Nyaeta jelema anu boga kayakinan dina hatena sanyanyana dirina teh bakal penak jeung Robna. Bakal penak jeung Robna engke dina poeangan dibangkitkeun deui urang di akhirat. Sareng yakin dina hatena urang bakal uih deui ka Allah. Jadi aya jalmi dina waktu eta bahkan dugi ka zaman ayeuna anu ngayakinkeun bahwa eueuh siksa di akhirat teh. Eueuh surga ada di akhirat teh. Ta eta pemahaman anu kahade. Lah ada gambaran wungkul cenah surga mah. Lah ada gambaran wungkul neraka. Lamun urang teu yakin kana ayana hari pangwalasan engke di alam akhirat, berarti urang teu iman ka Allah. Sedengkeun hari pangwalasan ai akhirat teh nyaeta alimul ghaibi, perkara anu teu nampak tapi aya saperti Allah wujuduhu kal adam. Ari ayana Allah teh lain ibarat teu aya. Adamuhu kal wujud teu ayana Allah teh eta teh ngabuktikeun bahwa bener aya Allah teh. Cirina Allah aya tong kudu puyeng-puyeng neangan ka Australia ka Amerika ka Panjalu teu kudu neangan ka alun-alun pilarina diri urang. Kumaha cara ningalina? Urang ngagaduhan otak jeung akal. Ari otak teh fungsina kanggo mikir. Ari otak aya, pikiran teh aya, karasa. Buktina karasa ketika keur mikir sok aya rasana. Tapi katembong henteu rupana pikir jiga kumaha. Henteu. Komo anu nyiptakeun urang. Ari kana rasa sambal apa rasana, tapi jirimna lada teh jiga kumaha katingali teu. Ari jirimna lada katingali henteu apa. Tapi orang yakin aya lada, yakin ku sababna ku sabab tos nuang cengeng. Teu katembong kumaha bentuk lada teh. Apa ngaranna we bungkul jeung rasana. Ayeuna kanu nyiptakeun alam dunia. Urang teu yakin teu iman teu kudu neangan jauh-jauh. Gusti Allah mah aya dina sakujur tubuh, tiluhur sausap rambut, tihanap sausap dampal aya dina sakujur awak urang sadaya. Nono aya dina diri urang eta teh sadaya padamelan Gusti Allah.
Batak saur ulama, saur Allah, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun urang hoyong wawuh ka Allah, maka wawuhkeun heula diri urang sorangan. Ya. Wawuhkeun heula diri urang sorangan. Geus wawuh ka diri urang, maka bakal wawuh kanu nyieun diri urang jeung ngabogaan diri urang. Saha? Allah Subhanahu wa taala. Ulah dianggap Allah teh di awang-awang. Ulah dianggap Allah teh jauh tina awak urang. Allah menyariosna dina wallahu aqrabu min hablil warid. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saur Allah. Lamun teh mah hei Muhammad anu nanyakeun ye hamba kuring tentang kuring, fa inni sanyana ari kuring teh qaribun eta teh deukeut. Bahkan aqrabu ilaihi min hablil warid. Leuwih deukeut tibatan urat nadi. Tapi orang asa eueuh we Allah teh. Nu aya teh duit we nasirah teh. Nu aya teh naon deui dahareun dina sirah urang teh. Gusti Allah mah tara dipikiran, tara dirasakeun, tara dilenyepan. Padahal mah tos jelas hirup maot urang kanggo Gusti Allah. Rek salat usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Rek puasa nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati fardhillahi ta'ala. Tungtung teh lillah jeung lillah. Tapi Allah ge hadir dina diri urang. Tah ieu nu ngabedakeun kualitas ibadahna jalmi teh sarua puasana ti isuk nepikeun ka burit, sarua salatna magrib 3 rakaat, tapi nilaina hareupeun Allah beda teh sabab ngahadirkeun Gusti Allahna kosong. Salat urang teh kosong, salat urang teh teu aya hadir Gusti Allah teh. Puasa urang teh kosong, kur meunang lapar we jeung haus hungkul. Nah di dieu disebutkeun alladzina yazunnuna ayyukinuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'si wa annahum ilaihi rajiun. Maka jelema anu ngabogaan kayakinan dina hatena saknyana engke dina hari pangbalikan jeung hari kebangkitan teh bakal pendak jeung Robna jeung Allah. Sareng manehna ngayakinkeun deui saknyana urang sakabeh makhluk bakal dipulangkeun deui ka Gusti Allah. Fil akhirati dina hari kiamat bayujajihim maka bakal dipenta pertanggungjawaban naon rupa anu geus pernah dipigawe ku urang di alam dunia ieu. Abotnya dunia teh panggung sandiwara, dunia teh lahwun walaib, wa mal hayatu dunya illa mataun gurur. Tepati Allah nyiptakeun kahirupan dunia teh ngan saukur bobogongan palsu. Tapi kepalsuan ieu ulah dilalaworakeun. Kunaon ulah dilalaworakeun sabab naon rupa anu dipidamel ku urang di dunia bakal dipertanggungjawabkeun. Aya LPJ na laporan pertanggungjawabanan ditemrakeun dina video anu badak CCTV Gusti Allah dina kekayaan urang terjaga alias bobo dina kaayaan urang tersadar eta padamalan urang teh bakal ditinggalikeun rek hadena rek gorengna. Tah ayat salajengna ayat 47 tingali ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin. Ieu Gusti Allah geus nyebutkeun deui ya bani Israil. Samemehna teh disebutkeun deui ya bani Israil. Kunaon pangna nyebutkeunana Allah 2 kali ka orang Bani Israel. Allah menyeru orang Bani Israel 2 kali. Iya teh fi kamalil goplah. Bener-bener orang Bani Israel itu dina kaayaan lalai malaweung ka Gusti Allah. Naon sababna ku Allah tos dipaparin kanikmatan. Orang Bani Israel teh di zaman Nabi Musa ketika diudag-udag ku Firaun manehna disalamatkeun jeung Nabi Musa. Nah ari dititah nyembah ka Gusti Allah make jeung ali. Geus kitu teh ku Allah teh diperingati deui. Ya orang Bani Israil lamun urang kitu.
Uzkuri ni'mati allati an'amtu alaikum wa ufu bi ahdikum geuning ayat nu samemehna. Anjeun kudu nedunan kana janji kami, maka kami oge bakal nedunan janji kami. Lamun ente mun bahasa urang mah daek migawe parentah urang maka bakal diburuhan. Lamun moal mah wayahna disiksa. Geus kitu teh deui ku Allah teh digupayan, ya Bani Israil uzkuru nikmati ya, geus 2 kali ta Allah mepeling ngingetan sing saladar aranjeun, ya Bani Israil uzkuru kudu saladar aranjeun nikmati kana nikmat kaula allati an'amtu anu parantos maparin kaula alaikum kamaraneh ka aranjeun. Kumaha carana? Bisukri ku cara syukur alaiha kana itu nih nikmat, bitaati dasar nama taat ka kuring saur Allah dina tafsir. Wa anni sareng ari sanyana kuring faddaltu eta geus maparin karunia kum ka aranjeun ai abaikum tegas nama ka katurunan atawa nenek moyang aranjeun baheula alal alamin nyaeta di seluruh alam atau di muka bumi. Ae alami zamanihim tegas nama dina waktu zaman baheula, zaman Bani Israil. Jadi menuju zaman Bani Israil mah Allah teh kacideng ngaistimewakeun ka urang Bani Israil ku cara dipaparin nikmat ku rupa-rupaning nikmat. Di dieu urang tafsiran ieu kata perkataana da tafsir ya Bani Israil Allah ngagupayan ku kalimah nida, kalimah munada ya. Lamun dina Al-Qur'an aya kalimah ya atawa ayyuha eta teh kalimah nida panggupay ti Allah. Bimakna panggupay di dieu teh Allah masih keneh nyaah ka orang Bani Israil. Ya Bani Israil uzkuru geura saradar aranjeun teh sing inget aranjeun teh nikmati karena nikmat kaula ari nikmat Allah anu dientrepkeun ka muka bumi ieu ka dunia teu diwilah-wilah. Boroning orang mukmin orang kafir ge dipapari nikmat ku Allah teh nyaeta rahmaniyah Gusti Allah. Sato tatangkalan manusia sadayana dipaparin ku Allah rizki, dipaparin nyawa, dipaparin naon nikmat teu diwilah-wilah ka eta rahmaniyah Gusti Allah. Ieu mah dihususkeun ka orang Bani Israil nikmat anu parantos dipaparinkeun an'amtu alaikum ka aranjeun. Kumaha cara nyukuranana, kumaha cara sadarna kana nikmat Allah teh bisukri ku cara syukur kana eta nikmat, bitaati kalayan dasar taat ka kami saur Allah. Naon sababna kudu syukur ka kami? Wa anni sareng sanyana ari kami faddaltukum geus mere karunia ka aranjeun teh ejeung baheula nenek moyang aranjeun alal alamina di muka bumi ieu teh geus dipaparin karunia. Jadi pantes kudu syukur ka Gusti Allah. Ari syukur ka Gusti Allah hiji syukur bil lisan, 2 syukur bil jawari. Ai syukur bilisan urang osok menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin eta syukur bilisan. Aya syukur bil zawari syukur ku anggota badan. Ai syukur bil zawari teh aya sababaraha urang bakal kaluar tina kagorengan lamun bisa ngajaga 3 we minimal. Nu kahiji zikrul mun'im sadar ye naon anu dipaparinkeun ka urang teh eta teh hakikatna ti Gusti Allah. Nu kadua taatul mun'im taat kana mere nikmat. Taat saenggeus urang sadar kana saha anu mere nikmat terus taat kana maparin nikmat. Anu katiluna nyaeta isti'maluha fi ridal mun'im ngagunakeun nikmat teh di jalan anu dipikarido ku Gusti Allah. Insyaallah bakal jauh tina kaawonan. Nya jauh tina kaawonan. Tah ieu teh nunjukkeun kana kunaon nafsiran ayat ku ayat. Nafsiran ayat ku ayat teh disebutna tafsir bil ma'thur. Eta ngajelaskeun hiji ayat ku ayat anu seje. Sarua tafsir bil ma'thur oge ngajelaskeun ayat ku hadis Kanjeng Nabi. Jiga aya tafsir Ibnu Katsir.
tafsir Ibnu Katsir mah ayat Al-Qur'an teh dijelaskeun ku hadis Kanjeng Nabi Muhammad. Berebet sa ayat Al-Qur'an aya meureun 20 siki hadis Kanjeng Nabi anu nafsiran kana eta ayat. Aya deui tafsirul ayat bil ayat, nafsirkeun ayat ku ayat anu sejen anu aya hubunganna disebutna munasyabah. Aya nisbatul ayat bil ayat. Wah, ilmu tafsir teh teu enteng jiga anu ku urang kakuping. Nya sanes bandrak-bandrakeun. Ai kur ngalogat mah bisaeun kakarek 3 tahun Mas Andre yang lama ngajelaskeun ilmu balaghah mantek usul fikih jeung ilmu tafsirna. Kudu paham ilmu balaghah, kudu paham ilmu bahasa Arab, kudu paham ilmu usul fikih, kudu paham ilmu sorof, kudu paham ilmu nahwu, kudu paham ilmu tentang tatanan asbabun nuzul fil Quran. Aduh teh maruk mantap ancaman Kanjeng Nabi, man fasaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sing saha jelema nafsirkeun Quran ku akalna tanpa ilmu maka siap-siap digodog dina siksa neraka. Ulah wani-wani ngajelaskeun Al-Qur'an teu ngagunakeun ilmu. Sabab eta ancaman ti Kanjeng Nabi Muhammad. Mantap kunaon ketika ngos Al-Qur'an anu ngangge tafsir pasti kudu nyantak naonna referensi na kitabna. Jadi urang puguh anu nanggung jawabna saha nya pengarang tafsir ieu. Seperti contohna saur Imam Al-Lausi dina kitab tafsir Ruhul Ma'ani anu lobana teh 23 jilid. Sajilid teh saagung kieu. Ek iraha urang macana mah kaburu cenah misalkeun. Nya justru eta ilmu Allah teh lega luar biasa. Wa ma utitum bihi min ilmin illa qalila. Allah teh ngawurkeun ilmu teh saeutik emang. Aya ahli tafsir, aya ahli hadis, aya ahli fikih, aya ahli tauhid, aya ahli usul fikih, aya ahli bahasa Arab. Ya, di entep-entep ku Gusti Allah. Tujuanna naon? Kanggo ngahimpun makna nu aya dina Al-Qur'an. Nah, di dieu. Saur Imam Al-Lausi dina kitab Ruhul Ma'ani, kunaon Allah nyebutkeun ya Bani Israil dina surah Al-Baqarah ieu 2 kali eta teh fi kamalil ghaflah nunjukkeun kana beuki sasar wae geuning ieu teh orang Bani Israil teh beuki poho wae kana nikmat Allah. Mantap ku Allah ditelingan dinu kaduana kudu sadar aranjeun kana nikmat kuring anu geus dipaparinkeun ku kuring sing inget baheula ieu kolot-kolot anjeun teh geus diberi nikmat terus aranjeun oge sarua geus disalametkeun tina ancaman Firaun. Geus kitu teh dia aranjeun teh ku kuring ditempatkeun di tempat anu subur gemah ripah loh jinawi lamun nacebkeun hiji pepelakan teh bakal tereh jadina saperti di urang di Indonesia kurang kumaha ngalungkeun barang bang jadi we sirungai sampe tangkalna dialungkeun ka mana we jigna jol-jol ngarembek aya sirungan saking ku subur makmur gemah ripah loh jinawi tapi kunaon ku Allah teh ditungguan rek syukur ti eueuh wae padahal kami maparinkeun karunia ka anjeun aya abaikum tegasna mah ka kolot-kolot aranjeun oge baheula ditempas ku Allah wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala tuqbalu minha syafa'atun wala yukhadu minha adlun wala hum yunsarun. Wattaku kudu ngaraksa diri aranjeun aya khofu tegasna masing sarieun yauman dina hiji poe la tajzi moal aya hiji jalma oge nu bisa ngabantu pihi dina eta yauman saha nafsun hiji jalma an nafsin tidak jalma anu sejen sayan hiji jalma oge atawa saurang pun wa tegasna tajzi nafsun an nafsin teh yaumul kiamati engke dina poe kiamah moal aya nu bisa silih bantu ayeuna sote kan di alam dunia urang hayang asup PNS asa 150 juta asup lah dibantuan akhirat moal aya nu bisa nu kitu hayang daftar polisi asal aya 250 juta asup ieu pi asup sel bae asup sel ya koruptor triliunan tapi mereka nyantai naon sababna rekening balatak keneh ku duit ke geus 2 tahun dicocok akhirna dipotong tahana dikaluarkeun dunia
akhirat mah moal aya nu bisa mantuan hiji oge sabab bahasa Allah teh la tajzi nafsun an nafsin syai'an moal aya hiji oge boroning batur kolot sorangan budak sorangan moal bisa nulungan balik kumaha wala tuqbalu minha syafa'atun wala tuqbalu sareng moal ditampa minha tina itu yau naon syafa'atun hiji syafaat oge ai syafaat teh penyelamat atawa penebus atau penyelamatnya ai laisa laha syafa'atun moal aya hiji oge engke di akhirat mah aya nu bisa nyafaatan kecuali syafaat Kanjeng Nabi anu eta ge lamun diwidian ku Gusti Allah fatuqbalu pamalana min syafi'in wala yukhadu sareng moal aya jelma anu bisa ditampi wala yukhadu sareng moal ditampi min hatina eta kiamah naon adlun atawa di akhirat adlun ai adlun teh keadilan ari keadilan teh makna teh fidaun tegas nama tebusan di akhirat moal ditampi tebusan urang jika tadi jelma di penjara ditebus ku duit bisa keluar di akhirat mereka anu bisa pengadil jadi bahasa adil teh sok kadang-kadang salah kaprah saur Allah mah bahasa adil teh lain kudu akur lain kudu saimbang rakyat dendeng papak saruba ari adil teh nyaeta menyesuaikan jeung kabutuhan ada bahasa adil teh tina adlun alias tebusan atau penebus contohnya orang gak budak geuning dua siki nu hiji umur 10 tahun nu hiji geus SMA dalam pamulikeun kopiah pasti beda ukuran anak beda harga lamun kudu akur nu leutik nomor 10 nu gede nomor 10 atuh mah ngapake tah anu disebut adil teh lain kudu akur jeung sarua tapi nyesuaikeun dengan takaranana nah nyesuaikeun aja takaranana disebutnya ke pidaun tebusan walahum sareng teu aya hum pikeun maranehanana yumsuruna jelma anu bisa nulungan aya yamnauna min azabillah moal aya jelma anu bisa ngahalangan tina siksa na Allah Subhanahu wa ta'ala kunaon Kanjeng Nabi Muhammad Rasul anu ku Allah diestaan tiasa nyafaatan ketika engke urang nyebrang kana sirat anu ipisna dibagi 7 buuk hiji lembar dibagi 7 sekeutna alahbatan pedang laras aya jelema anu ngabose ngangsor ku bujurna tengah-tengah geus teu kuat gore pak kahanap dihanap teu naon neraka lab-laban sabab suluhna neraka teh nyaeta jelema-jelema anu neraka teh terus we cek Allah teh ente geus wareg acan Gusti abi lapar keneh sabaraha juta jelema diawurkeun saketapeun neraka ngalewat di jelma nu kadua angsor-angsoran ku hiji suku bari keketayapan leungeunna kahanap begitu tengah-tengah kosewa ragrag kahanap jadi aya hiji cahaya cek Imam Ghazali dina diri manusia anu bisa nyalametkeun kana salametna urang tina siksa atawa tina mentasna kana siratal mustaqim anu aya di alam akhirat saur Imam Al-Ghazali eta cahaya teh cahaya anu sok dilakonan ku urang dina bentuk taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala nyaeta contohna urang sok ngalakukeun salat 5 waktu lamun di alam dunia karah milampah kewajiban ti Gusti Allah maka cahayana redup tah lamun redup cahayana maka eta jalma kakarek napak kana eta jalan geus tiburipak jutaan ratusan miliar jelma anu ragraga neraka teh lain hiji dua aya nu angsod kudadana angsod-angsodan kudadana aya nu dugikeun ka tamat salamet ditungtung jembatan teh Kanjeng Nabi Muhammad nyelukan bageurna Kanjeng Nabi Muhammad ketiga hiji jalma di dunia loba doraka tapi saeutik ngalakukeun ibadahna keur tengah-tengah angsod-angsoran teh minta tulung ka Gusti Allah terus Kanjeng Nabi Muhammad nangis nun Gusti pangeran abdi ieu teh umat abdi salametkeun tina siksa anjeun sok tulungan bisa imbangkeun mantap disebutna ge
ditebus ku Kanjeng Nabi, ditebus nanti kunaona ku merdih ka Gusti Allah. Mantap disebut syafaat teh di mana merdih. Gusti Allah merdih ka saha? Ka Allah. Kanjeng Nabi Muhammad merdih ka Gusti Allah. Aya umat nu loba doraka, ibadahna saeutik, cahayana terlihat redup henteu hurung. Maka begitu bade mapa ka jembatan teh rek tiguri pekahanap kana neraka. Eta jalmi langsung disuhunkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad ka Gusti Allah supaya dilebetkeun kana surga. Aduh, urang lamun eueuh syafaat Kanjeng Nabi cek syariat. Wallahu a'lam nya. Sabab urang mameureun di dunia teh loba keneh pi narakaeunana daripada pi surga. Ku sabab Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sing nyaraah ka Kanjeng Nabi Muhammad teh. Cirina urangnya minimal na cirinya teh minang maca sholawat. Minimalna urang bentuk deudeuh nyaah jeung hayang diaku ku Kanjeng Nabi teh maca sholawat. Beperieun sunnah Kanjeng Nabi Muhammad malah sabarasiki atuh buatara pisan sama sekali atuh maca sholawat saloba-lobana. Eta teh bakal nulungan urang kejaga di alam akhirat. Sabab saur Allah wala tuqbalu minha syafaah, moal ditampi ditulung ti saha wae oge engke kecuali syafaatna Kanjeng Nabi. Eta ge lamun diijinan ku Gusti Allah, tapi da bakal diijinan sabab kakasihna, sabab rasulna naon rupi pamenta Kanjeng Nabi dibidian ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu syafaat. Jadi syafaat teh ngajelaskeun kakurangan tina siksa neraka, terus engke ku Kanjeng Nabi Muhammad ditutupan kakurangan eta sehingga jalmi eta teh jadi ahli surga. Disebut syafaat, nutupan kakurangan jalma anu iman ka Allah. Urang meureun loba kakuranganna, lain loba-loba deui ba we pokona. Ba kacida teh bakat ku loba-lobana teh kahitung kakurangan urang. Jadi butuh kasida urang ka Kanjeng Nabi Muhammad dina pada kenging syafaatna. Ku sabab sakitu nya urang meureun minimal urang bisa maca sholawat ku sholawat. Beh dituna tiasa nyontok sunah-sunah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya sabab ke di alam akhirat moal aya nu bisa nulungan, moal aya nu bisa nyafaatan kecuali Kanjeng Nabi, sareng moal aya nu bisa silih bantu antara jiwa hiji jeung jiwa anu seje. Aya nu dilelepkeun wae. Paling dasar siksaan neraka teh paling dasar. Lamun teh mah urang dideangkeun suku dina naonna dina uap eta neraka anu ngagolotrak teh polokna saking ku panas-panasna neraka. Eta teh pangrendahna siksa. Pangrendahna siksa suku dideangkeun kana naon haseup neraka anu ngagolotrakna teh polokna. Allah eta kumaha panasna. Urang ngadeangkeun kana durukan liwat lagi keslipuk gitu nya. Eta naon teh kastol rek diangkat kuleun dan kudu mawa tilam lagi meureun 20 siki mah gitu. Saking ku panas. Ku korek api atau ku rokok we nyundut kana panangan kan langsung melendung. Duh lemah kacida manusia. Lemah, urang lemah kacida. Ari dia suhunkeun perlindungan ka Allah teh ku cara sabar jeung salat. Pitulung Allah bakal menyertai urang lamun urang dina kahirupan sering sabar, dina kataatan sabar, dina musibah sabar, dina ngalakukeun maksiat nyaeta nahan diri ulah maksiat. Anu kaduana urang menta pitulung ka Allah teh ku ngalakonan salat anu tos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ke bakal kenging kanikmatan di alam akhirat. Sabab eta janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.